Di mana maneh, Panglima? Ah, biasa geus nangan duit. Kemana tuh anak muda? Jangan duit. Jangan duit mah digawe ken. Bisa melos-los leumpangan anjing siga nu burung. Nah sia kakak nyebut nu burung ka urang. Ya anak muda, tuh tadi aya nu geulis di ditu bae lo di basarangan. Anjir, di mana Panglima? Alus teh awewena euy. Panglima mah atuh masalah apa mah nya geulis atuh anak muda. Aing, mana geus katepaan si Mama Rabi gigian kehead. Ya, tunjukkeun di mana awewena ya. Ya, kan besok teh urang ka Jenting Mayar ka maneh Panglima ya. Tah anak muda anu kieu teh usaha leuleumpagan. Hayolah di ditu yuk. Heuh, nam ayo, ya. Ayo. Di mana? Di mana kehead? Yo nya. Tuh anak muda, itu awewena nu dempon ka cida madepnya. Wacing. Heuh, demplon kitu Panglima sia bisaan euy. Ya heuh atuh. Ayo anjir aja. Lambung urang mah ka WC ieu teu kuat. Cih, heuh atuh nunya. Nya, urang teu lah. Sok. Bye. Bye. Neng, kamu teh lagi ngapain di sini sendirian? Lagi lihat pemandangan, ah. Oh, lihat pemandangan. Boleh kenalan gak ini? Oh,